urangna menurutkan ka Kangjeng Nabi mapan ngeunaheun dahar teh nu mantak urang ku Kangjeng Nabi kita make ramo bage ulah make sendok lantaran di ramo ieu teh aya rahasia tersendiri asal kurang dikobokeun dikumbah ieu mah secara zahirna beres bersih urang dahar make ramo di ramo ieu teh aya anti kutu aya anti kuman aya anti bakteri nu kuari mah disebutna naon tah virus antivirus lamun teu make P mah virus nah teman-teman urang dek daharna kokobok zahirna tah sebab di jero ieu tah ieu nu nempel di dieu teh ieu teh aya rahasia ketika urang dahar make leungeun insyaallah dijamin mantak geus da ge lamotan nu urang ulah nu batur ka dieu aing ngalaman Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang masih keneh ngabahas tentang hewan-hewan nu halal anu haram secara rinci geus dijelaskeun ku Gusti Allah diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikompakkeun diijmakeun ku para ulama ese urang mah nuturkeun ulama ulah sok macem-macem hukuman sorangan ya binatang anu hirup di dua negara di cai hirup di darat hirup hukumna jelas-jelas haram contohna kuya kapiting jeung nu seje las haram deui ngadahar binatang anu hukumna sunah dipaehan aya hewan anu sunah dipaehanana geus mun urang maehan meunang ganjaran ngan didahar mahram rai kalajengking guru bin abqa manuk gagak anu kulau hidatin manuk kokok bluk baratin durib wa kulli sab'in dor jeung setiap hewan galak anu ngabahaya dirinci deui hewan-hewan anu haram teh nu geus kamari dijelaskeun secara rinci halal namatun manuk koswari halal manuk karkiun belekok halal batun bebek halal iwazun kitu hewan iwaz soang
jajuna ya mamamun manuk japati pokona makul ma'abawa hadaro tiap-tiap hewan anu ngelegut cai terus nyuara ngelegut nyuara hartina ngangkat teu terus bae kos kebo ente Mala syaklius uspurin jeung manuk anu ngabentuk karena manuk uspur manuk bangus piit jeung sajabana sanajan warnana jeung gedena beda tapi ngabentuk model kos halal seperti gandali manuk binjarung zawatin manuk sesepahan zurzurin manuk perkutut halal ya jadi guys jelas tapi halal manuk walet sireum eta mah teu halal termasuk kana tawon nyiruan sanajan maduna mah halal tapi hewan mah teu halal laleus sakitu lobana di pasar sing ade si aju dialaan digoreng haram teu cenah mah laleurna laler gede pitek ngaranna haram ngade wa syaratun jeung satu hewan gegremetan model hun pasa bangbung haram waduh dina jeung bilatung haram kecuali bilatung anu aya dina peuteuy haju di daharna sakaligus ku urang dicoel kana sambel barang ku urang digeger rada aya betus-betus halal kecuali lamun kurang dipisahkeun ieu teh peuteuy teh geus dalila kadele kurang rada aya liang-liangan meureun aya hileudan ieu teh aju kurang di belahan peuteuy-peuteuy hileud-hileud geus meunang satengah gelas hileudna kurang dikeremus haram teh atuh sanajan beuki ulah ieu ngahiji jeung peuteuy meunang kumaha cenah kiai kuari mantu kieu bae di belahan dipisahkeun aju ngadahar mah tiap-tiap peuteuy jeung bel jeung hileudna ondo amat sih haram eta teh jadi halal bah ulah dideuleu deui geus rek aya rek eueuh pokona coel tah halal dah bagus oh masalah ya ya tetap beda anda sakit haram kazamata waladam min makulin wa gairi hewananu timbul tina perkawinan hewan anu sok didahar jeung anu teu didahar anakna haram beres ya tah eta perhewanan kuari kan ieu henteu sakabeh dipuat dina kitab atuh lamun dipuat dina kitab beureunanan sakitab nyaritakeun manuk kabeh lauk beureunanan 999 lauk dicaritakeun
hewan-hewan anu lalit tikepan urang mantenya segala papanting tah jeung sejenis nu papanting gitu kan jeung sajabana we ta eta teh kudu dicaritakeun kabeh akur-akurkeun anu tadi asup ka hasyarot model kalabangkeun eueuh di dieu tah sanajan beuki tak ka kalabang memang kalabang naon ge bayongbong haram termasuk titinggi haram wah loba teh binatang-binatang nu ngarayap-rayap di tadeuh-tadeuh kos kitu teh hukumna haram warimaya binatang anu teu dinas teu aya nasna neangan dina Quran teu aya neangan dina hadis dan teu aya teu jelas nama eueuh nasan eta kumaha dina Al-Qur'an eueuh dina hadis dan teu aya dina ijmana ge teu aya ta eta ngahukumanana kumaha sebab al halal bainun wal haram bainun wa ma bainahuma umurun mustabihat halal jelas dalilna haram jelas dalilna antara halal jeung haram eta perkara anu saliru bagusna mah ulah lantaran encan jelas kukumaha na ieu nu teu aya nasan kembali dikembalikeun ka ahlu yasar wa tiba'in salimah minal arab wa ma hewan-hewan la nafsopinun teu aya nasna bawa Qur'an hadis atawa ijma teu aya coretna eta ini satu bawa lu yasarin lamun ngitung-ngitung bagus kana eta hewan teh ahlu yasar wa tibain salimah minal arab ahli sugi jeung ahli perwatakan anu salamet minal arab ti urang Arab ti halir fahiyati dina tingkah jembar halal wa in istaghbasu fala lamun urang Arab ahli asar wa tibain salimah ngitung-ngitung teu bagus ngitung-ngitung jember fala maka hukumna teu halal tuh. Jadi kesimpulanana urusan hewan anu teu aya nasna teu aya coretna eta tadi kembalikan ke urang Arab. Urang Arabna urang Arab ahlu yasar wa tibain salimah jeung ihalir pahiyatin teu sakadar asal urang Arab. Urang mangge hewan ieu teh teu aya caritaanana dina Quran teu aya caritaanana dina hadis ijma ulama ge teu aya. Na ieu kudu diangsongkeun ka urang Arab. Mun cak urang Arab bagus halal, mun cak urang Arab teu bagus haram. Jadi balikna ka urang Arab. Kok cenah kiai make jeung ka urang Arab sagala teu ka Sumatera gitu tah. Ya atawa Palembani gitu. Atawa eta Jakarta gitu. Atau Tangerang atau itu bencana tuh jadi patokan tuh orang kuarim orang rangkas betung ente lah tetap Arab nah make jeung Arab segala lantaran
Kangjeng Nabi urang teh lain urang bojong. Kangjeng Nabi urang lain urang pangodokan jore. Atuh jore urang pangodokan aju pindah ka Kobet. Hei. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Aju istiqomah di delan. Hei. Teu beres tas ngodok ngobet aduh teu beres. Tah Kangjeng Nabi mah lahirna di Mekah ngalih ka Madinah pupus di Madinah tuh. Jadi berarti pembawa agama akhir zaman ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh kudu dikembalikeun deui ka nu bogana ka ditu ka Arab. Jak Kangjeng Nabi geus urang Arab. Tuh. Ya. Gusti Allah ngagumantungkeun halal kana bagus cek urang Arab, haram kana teu bagus cek urang Arab. Lantaran aslina agama dibawa ku Kangjeng Nabi urang Arab. Geus atuh kembalikeun ka urang Arab halal jeung haramna. Tuh ya Allah ya Rabb. Tapi urang Arab teh sambarangan asal manggih irung gede. Tapi urang Arab asal urang Arab bae. Anu ka Indonesia kacimbana sadi jojogedan lain. Urang Arab teh sambarangan urang Arab. Urang Arabna di dieu disipatan ahlu yasarin hiji urang Arabna nu sugih. Nomor kedua urang Arabna ngabogaan watak anu salamet perwatakanana. Nomor katiluna tingkahna teh tingkah keur jembar lain darurat. Arab anu mana teh eta? Tingali we Kangjeng Nabi teh aslina urang Arab ti qabilah mana? Sebab qabilah Arab teh loba. Aslina Kangjeng Nabi qabilah Quraisy. Oh, nya. Ya Allah ya Rabbi teu sembarangan horeng urang Quraisy. Jadi berarti kembali ke urang Arab anu istimewa nomor hiji Quraisy. Ulah dikembalikan ke orang Arab kerukut. Watuh kerukut banyak nama ieu halal itu halal. Nah, jadi kudu dikembalikan ke orang Arab anu Arabna Arab ahlu yasar tibain salibah tingkahna rupah ya kesembarangan. Nu mantak dipilih Arab lantaran Arab teh ngabogaan akal anu istimewa lain sambarangan. Urang lamun ningali habaib bae ge anu geus teruji habibna pohara hebat. Henteu sambarangan barang dahar. Eta cenah Habib dulu, oh atuh lain Habib eta. Hebat. Nah, iyalah Allah milih Kangjeng jang pembawa pendobrak agama dipilih Kangjeng Nabi urang Arab. Ana minal Arab cek Kangjeng Nabi. Waman ahabbal Arab dakhala jannah. Kaula ti Arab sajelema nu cinta Arab surga. Weuh, mantak kula mau ningali urang Arab make jilbab geulis eta. Geus aya masal ka surga bae geus pokona mah. Tuh. Wah, cenah teh mah kiai teh mah bisa jadi anggeran gos gitu. Tuh sia-sia aing atuh. Orang Arab. Beda Arab lain deh. Hiji ngebogaan keyakinan anu tinggi orang Arab. Mantak lawan Arab mah teu kira-kira tuh lawan lagi. Berhadapan lagi jeung Yahudi langsung orang Arab. Urang mah urang kuari berhadapan aja jeung cacara dikendalikan tapi permainanana biasa bae. Urang Arab mah lain deui sebab bogaan perwatakan keras
tapi kerasna keras dina lurus. Urang makan keras teh asal keras bae urang mah. Pokona tidak bener deg henteu. Cak aing ieu teh henteu. Deg bener deg henteu teh kan teu beres. Henteu berargumen ngaranna. Urang harapan teh kitu. Kadeulina bangun eleh tapi kadituna kadeulina bangun galak padahal beda urang Arab lain teh. Nah, mantak dikembalikan ke Arab mantak ulumma zatabahul Arab bahwa halalun tiap hewan nu dianggap bagus cek urang Arab atuh halal wa kullu mastakbasatul Arab bahwa haramun tiap hewan nu dianggap jore gila cek urang Arab haram. Bali mah orang Arab. Hewan anu henteu aya nasan teh naon bae. Hewan-hewan anu encan dicaritakeun, ieu teh dicaritakeun, ku Quran teh dicaritakeun, ku hadis dicaritakeun, ku ijma ulama, ieu si haram apa halal, bawa ke Arab ka ditu. Bawa ke Arab. Tuan, iya kira-kira cak tuan iya ngeunah apa henteu bagus apa henteu ieu hewan model kos kieu. Kitu le kunyana. Tah. Ieu naon cak cenah? Oh, ieu teh ya disebutna orai matahari. Nah, urang teh kan di dieu orai matahari. Di mana nyaritakeun orai matahari? Tuh, orai matahari. Ih, cak cenah ieu mah gila cak urang Arab. Gila ieu mah, ulah. Oh, tah ieu orai matahari atawa nu dua huluna. Nu dua huluna di aya hulu di aya hulu. Jelema ge aya huluna dua. Heh, jelema dua huluna aya lah moal dibejakeun pokona aya we pokona mah. Ieu mah hewan ieu. Ieu nu kos kieu cek ieu urang teh anggokeun ka urang Arab, cek urang Arab, "Weh, ieu mah gila ieu mah embung adaharna ge haram." Namun cek orang Arab, oh iya mengenah halal. Tapi Arabnya Arab itu. Bawa ke orang ke Arab Jakarta, iya enak. Oh, angsongan lalai, enak. Arab tuh beres, apa tuh brengsek sama Arab. Arab mabok segala rupa teman. Segala mabok segala, geus beres. Ulah Arab nu eta. Arab anu sugih, kan anu sugih mah serba aya. Nyana teh pula pilih. Jelema susah mapan boro-boro anu halal nu haram ge hese cek yen aing ye. Di Indonesia ge ngaromona kos kitu budak halal bae hese tuh. Nu haram bae ge hese kok nu halal. Enggeus lah udah sok ngadakeun kiai. Kiai mah emang pagaweana ngocoprak bae. Itu aya nu turkeun kiai mah teh urang mah cenah moal dahar-dahar. Di haram itu haram, di haram itu haram. Mentak cek aing ulang ngaji. Beuh dakwahnya na. Ukur urang mentak ngaji ge aing nyaho. Cek kiai cenah ge ngeridit haram tuh bang haram bunga bang haram deku batu ih tama kiai pagawean ngan ngaharam-haramkeun doang nu halal ge urang haram hese cek kitu teh geus ulah ada deketan segala duit pamarentah ulah segala masih teh kiai emang teu ngarti ka kiai heran tuh kiai si kos kitu ih blon tuh kiai. Tuh, kiai mah cara kifudoli. Nya akur bae ka di halal gitu halal. Eta nu ngeunaheun mah. Entek aing mah geus jeung nyana bae lah. Jelas. Masya Allah. Itu sabangsa jelema. Nah, jadi kembali deh ke urang Arab. Urang Arabna ahlu yasar wa tibain salimah. Jeung tingkahna kerupaya silahkan angsokeun ka ditu ka Arab nya jadi berarti ieu teh nu dimaksud mah pengembalian hukum nu can kanyahoan dasarna ieu dikembalikeun ka urang Arab urusan dahareun-dahareun kos kieu teh manuk kewan jeung sajabana lantaran Kangjeng Nabina diturunkeun di Arab geus atuh segala urusan teh kembalikan ke Arab urusan barang dahar perhewanan
Nah ieu perhewanan urusan perhewanan anu can kanyahoan nasna ieu kudu dikabasankeun ka ditu ka Arab sebab henteu sembarangan urang Arab teh teruji nyana Madinah urusan perwatakan Masya Allah urang menurutkan ka Kangjeng Nabi mapan ngeunaheun dahar teh nu mantak urang ku Kangjeng Nabi kita make ramo bage ulah make sendok lantaran di ramo ieu teh aya rahasia tersendiri asal kurang dikobokeun dikumbah ieu mah secara zahirna beres bersih urang dahar make ramo di ramo ieu teh aya anti kutu aya anti kuman aya anti bakteri nu kuari mah disebutna naon tah virus antivirus lamun teu make pe mah irus nah mantak urang deuk daharna kokobok zahirna tah sebab di jero ieu tah ieu nu nempel di dieu teh ieu teh aya rahasia ketika urang dahar make leungeun insyaallah dijamin mantak geus ge lamotan nu urang ulah nu batur ka dieu aing ngalamotan atuh garila teuing atuh nu urang mun urang nu nyana mah nyana kecuali urang kabogo nu anyar lain deui tuh siapa sok aju nambahan ti aing macem-macem ya iya rahasia di dia ya Allah ya Rabb tak urang Arab karena make sendok daharna kieu urang makan ieu ke Belanda-Belandaan sendok got garpu segala masya Allah ya Allah ya aduh ayo buat si Jakarta ju balik ka lembur bae Jakarta masih aing harga make sendok jeung garpu ngeunah aduh jana ka iya non gara-gara ka restoran orang kampung Pak yang banyak garpunya Pak enak cekeun teh aduh pelayan ini blon tah naon sih dieu cek nya garpu naon meureun teu mah dongeng baheula pari geus teh asup ku kos karar itu tuh ningkat deh pakai sumpit sumpit di pendi pernah pakai sumpit nganclong sumpit nganclong atuh latihan heula ya Allah ya Rabb teh ngaranna gagayaan geus teu kudu urang ngedahar mie misalna ulah make sumpit iya ya karim dah iya rahasiaan batak santri mah santri dahar cilok dekeun cenah make sendok-sendok kos iya bae geus aju ditafsiran deui di Indonesia mah budak Kangjeng Nabi matara make sendok ya atuh pandaharna korma jeung roti nek make sendok kumaha sapira korma jeung roti ai urang mah kapan liwet aju liwetna teh deui di kuah atuh coba-coba teu make sendok aya jauh atuh sia daharna si kos kitu tapi udah jelas dek dahar naon bae lain tapaleun Kangjeng Nabi saat eta aya sangu jeung sajabana kadua tuh Kangjeng Nabi teh kapan weruh sadurunge winahar sayati zaman geus kanya atuh komo deui bangsa perbeasan pergandrungan tuh apal itu nyaritakeun kudu make sendok ulah kieu Kangjeng Nabi aya teh nu ngabahas Kangjeng Nabi mah korma teu nyahoeun nya nama bahwa di urang teh ieu teh dahar teh make sangu sambarangan sia ngomong sacablakna sungut soekeun ku aing sia sungut sia karek boga ilmu sakitu bage pajar teu nyahoeun Kangjeng Nabi aya teh kiamat bae ge nyahoeun jero kuburan bae ge nyahoeun ya teu sapira sangu masyaallah maka jeung teu nyahoeun sagala ieu sambarangan bae teh kiai ku ari ya Allah ya Rabb aneh nah mantep geus bae urang mah naon kitu pasrah
percaya geus ka Kangjeng Nabi karena keistimewaan Kangjeng Nabi tah geus hewan anu eueuh nasna kembalikeun ka haram tuh nya lamun tadi mah hewan teh nu diakurkeun kana uspur ma'ala syakli uspurin wa ini talapalonu anauhu eta makan ala sabilil kias ngaranna diukurkeun bae ka manuk piit dibentuk-bentukna teh akos manuk piit ieu teh tina sukuna tina lagana tina pamatukna nah iya antara gede jeung leutikna mah geus teu jadi ukuran pokona mah asal ngabentuk model kos kitu bae halal teh manuk teh eta mah sabilil kias ngaranna tah mah urang dikiaskeun kadaharan ge kan sok dikiaskeun kadaharan urang kuari malamun neangan genjer dina Quran jamal aya atuh jamal aya genjer atuh sok hadis Kangjeng Nabi jamal aya nyaritakeun genjer sugan dina Quran wa annal genjara halalun wa tapi kok bisa dia halal dikiaskeun tuh kan geus diukurkeun anu teu halal nu teu haram nu teu halal teh anu mabok setiap anu mabok eta haram setiap lu teu mabok mah halal sebab Kangjeng Nabi cukup ngucapkeun kullu muskirin haramun ieu keur carita kias ieu ge sarua ma'ala syakli usfurin bentuk berarti kan dia kias tuh iya kan kiasnya aya kias mantiki aya kias usuli gitu-gitu kana beda saeutik carana hungkul eta ngaji teh dalam nuskos kitu karak puyeng itu boleh dianggap babari ya Allah tuh nya Kangjeng Nabi menyaritakeun kullu muskirin haramun tiap nu ngamabokeun tah haram geus sakitu asal nu mabok haram. Oh, Nabi persan anggur haram, Nabi haramun, lianahu muskirun, wa kullu muskirin haramun, yuntiju an Nabi haramun. Oh kan kos gitu. Nabi sebab aya Kangjeng Nabi nyaritakeun soal Nabi itu haram, lianahu muskirun. Cak Kangjeng Nabi, Nabi persan anggur haram, lianahu muskirun, wa kullu muskir haramun, yuntiju an Nabi haram. Tapi kan bir bintang anu aya di Cengkareng mah kan eueuh dina Quran. Tuh kan vodka eueuh, Johnny eueuh. Ya kan? Tah eta kan dikiaskeun. Bir haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju al birru haramun. Vodka haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun. Johnny Walker. Atunya ho. Ye. Hah? Atuh sok nginum burung. Brengsek teh mah budak. Paingan teu lintuh-lintuh. Haramun dia ada miskin wa kullu miskin haram itu haram. Ayo minuman-minuman naon? Anu mabok pokona mah lain lawan minuman bae lantaran bahasana kullu muskirin haramun ganja al ganja haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju al ganja haramun tuh kan naon deui heroin al heroin cenah aya alan geus ku aing menang aing eta mah heroin haramun lianahu muskirin wa kullu muskirin haramun yuntiju heroin haramun mabok naon deui ektasi haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haram yuntiju ektasi haramun ciu haramun lianahu muskirun wa kullu sakali ngomong Kanjeng Nabi kullu muskirin haram titik akurkeun ka dinya kabeh naon bae geus atuh setiap anu henteu ngamabokeun halal nya nu gair muskir itu halal jol bae genjer dahar ku sia hayo jageninganan seger awak oh
al genjer halalun lianahu gairu muskirin wa kullu gairi muskirin wa kullu gairi muskirin halalun yuntiju al genjer halalun je geus itu kangkung al kangkung jeung anu osok dipelak di turau kidang teh kucai sasawi hijikeun bae geus lah al kangkung wal kucai was sasawi lianau gairu muskirin wa kullu gairu muskirin halalun yuntiju halal masya Allah ayo naon deui babari sakali ngomong hungkul ukurkeun berenuk beuki mah los ya aing neulekeun heula ngacai moal sia masya Allah sekali ngomong guys eta ya eta keur carita mantek carita usul sarua bae geus jadi berarti kieu atuh kuari mah ektasi atau kal brendi kan nabi dijami muskir apa wa haramun geus sakitu pil muskir wa haramun ektasi teh kos nabi bae dina pada mabokna atuh hukum haram beda ngajalankeun sautak saeutik eta jadi kitu-kitu keneh ngan ai tadi mah carita kias mantiki ai ka dieu engke kias usuli urusanna ieu nah jadi manuk ke kos kitu bae manuk teh geus atuh kuari mah manuk teh kapan loba peking kan eueuh terus maninin kan gelatik manyar kan dicaritakeun di dia teh ukurkeun bae ka ditu mana ma ala syakli usfurin wa in ikhtalafa launuhu wa nauhu fa huwa halalun aku urkeun ka dieu nya al manyar kal usfur pinnaui itu bahwa halalun. Nah, manuk manyar teh okos manuk peking, okos manuk nah tadi okos manuk peking dina pada gitu dina warnana dina rupana dina rupa naon gitu ngaranna sakelna dedeg pangadegna atuh bahwa halalun. Gupuyu halal, gereja halal. Sok gereja halal saged. Nah, atau manuk-manuk anu bangsa iya naon gara ngala kadaharanana teh nyamber haram alap geus jelas sama aya sia mah bodoh bae tah geus dicaritakeun nu caritakeun ieu mah ngajina atuh make otak tolol nu encan dicaritakeun manukna sisikatan tuh kan sisikatan teh anu sok di pager teh tah nah eta mah pan ngaran nyamber simet segala eta teh naon ngaran papatong nyamber haram wa manuk sisikatan kal manuk lain alap-alap kal manuk alap-alap itu kan dina nyamberna atuh bahwa haramun babari kan sia ku aing disundakeun sapotong diarabkeun sapotong wan aing ngajina jeung lembur atuh kan kudu kitu wal manuk sisikatan kal manuk alap-alap itu kan dijami'i nyamberi atuh bawa haramun bantak ngaji jeung aing mah teh kaharti atuh aja Sunda sapotong Arab sapotong mantak sok atuh bang kiai anu sok kaju Araban mah hese kan ngeunaheun tah neangan deui sia manuk naon mun kos kitu ayo kita tadi menjelma otakna euhan jasa masih uyuhan Haji Pudoli dek ngarendek ya Allah jadi mah kesel kos gitu mah tuh
Toed manuk toed mah halal. Manuk toed eta halal. Nu dipermasalahkeun mah kerak. Nah, belibis mah halal. Kerak. Sebab jangan mah barang daharna teh ya. Barang daharna teh ya. Kotoran. Kok sih? Ya, iyalah kembali ke Arab. Sebab Arab anu ngebogaan perwatakan anu salam madak boleh sembarangan menghina Arab. Ye hubul Arab jannah, cinta Arab surga. Ye ana min khiyarin gairani min Quraisyin cek Kangjeng Nabi. Kaula teh pilihan ngan kaula teh orang Quraisy hebat Kangjeng Nabi. Mata pilihan golongan nomor 1 adalah Quraisy. Lamun endek ngamasankeun urusan hewan anu can kanyahoan enasna kaditu ka urang Arab. Ulah Arab sembarangan. Arab sembarangan waya di urang matung segala beuki tah Arab. Beuki. Ka papatong beuki nya nama. Teu akur teh Arab geus kitu mah. Nah, wa in juhila wallahu a'lam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina wengi tadi di pesantren Al Istiqlaliyah teh menuju ka Papaitan pun adi anu namina Haji Hilmiah Hajjah Hilmiah ngantunkeun Senin masih ngobrol kene jeung Simkuring ngobrol panjang musyawarah maulidan santri nu bari dirayakeun malam Kemis. Salasa masih kene ngobrol. Rebo geus ngan garang-garana aktif di dapur. Sebab anjeunna lah anu osok ieu tangitungan duit ai haul sebagai penggerak masak mun haul gagah jelema. Jadi cuman 3 perbo Kemis Jumat tadi wengi Sabtu tadi wengi malam Minggu jam 8 tah ya. Magrib masih ngobrol kene biasa. Asar teteleponan kene jeung pun adi nu hiji deui aya caritakeun pamerekeun eta teh nu masak can kabere duit ditelepon biasa kene anjeunna nu nelepon kula ke Bandung tadina gerek berangkat ke Bandung aya adi di Bandung teh nyun datang rek milu tadina kebehan teh tapi tanya renaan awak cek kene moal milu malah diimpus ala kadar supaya seger tapi impus aja dibuka seger cek bae angin dahar biasanya lainnya biasa dahar asup kene. Nah adik kula nu sadek tah terus bakda kitu ngaos terus minta cai minuman minta kadinya kula kadinya terus terakhir napas terakhir Masya Allah betapa singkat jeung babari maot cai mata andela biasa ningali beres deh bareng di tos dae babarina luar biasa nisbat dia anjeunna mah insyaallah bagus tur urang doakeun segala rupana kesalahan mudah-mudahan dihapus